Sunda manjing jeung waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepan desa Simkuring Kakang Robi. Alhamdulillah dina dinten ieu Simkuring khusus kanggo kepala warga sadaya aya hal anu spesial. Ternyata Simkuring teu nyalira, cenanya mun teu ngawawancara nyalira. Tapi aya salah saweas di YouTubers oge nyata di tim Reg-regan Bonors Media. Alhamdulillah Kang Robi. Kumaha ceun nya? Kumaha sararehat? Alhamdulillah. Mugi-mugi sing satrasna aya dina kasehatan cenah dina nampi ieu cocobi nya. Alhamdulillah dina deukeut ieu khusus kanggo kepala warga sadaya Simkuring sinareng reg-regan bade ditonkeun midangkeun cenah hiji kasenian buhut anu dikemas oge dikolaborasikeun oge sareng alat musik modern cenanya. Alhamdulillah ieu anu ngajantenkeun benten cenanya. Tapi dina lagu-laguna alhamdulillah parantos kadangu kapuping cenanya. Eta lagu-laguna lumajang kasadayana alhamdulillah masih sareng ti reng-rengan Jati Rahayu Bonors Media. Alhamdulillah. Simkuring disarengan sareng Pak Aep oge cenanya mohon salaku ti kukuhu anu di ketua ti reng-rengan Jati Rahayu Bonors Media cenanya. Alhamdulillah. Aya Bonors Media. Nya tuh. Ayana. Wah rame lamun tanya Bonors Media. Ya, gitu. Itu ngepet wae kumaha? Abdi pacamina terdiam. Diam-diam lalu ditangkap. Tapi di Bonors Media ge Kang Robi kaleresana teh aya gebrakan baru lah. Gebrakan baru. Mohon leres ta. Kalau kepala warga sadaya anu teu acan kuninga cenanya di Bonors Media nyaeta hiji channel anu ngintonkeun tentang bonor-bonorna Sunda cenah Kasundaan cenah mangga tiasa wae dibuka wae cenanya channelna Bonors Media cenah. Ieu teh bintang film unggul aktris. Aya oge ieu nu dibenger. Aya Cemina. Alhamdulillah di Bonors Media teh parantos aya ngitonkeun hiji program anu sae di Simkuring nyaeta jadi daya tarik oge nyaeta di kebudayaannya salias di Bodor nyaeta aya kebudayaan oge nyaeta salah sahijina di reg-regan Karindik Jati Rahayu Bonors Media caranya. Alhamdulillah Bapak ieu mah ngobrol-ngobrol senanya mohon aya Simkuring da nya buka anok buka tos kolot dari hati. Ada tas sepuh pisan. Alhamdulillah Pak ieu teh abdi teh hoyong terang sebenarnya mohon khusus oge ka kepala warga sadaya ari ngawitan ngadeg na Jati Rahayu teh sajarahna teh sapertos kumaha Pak biasa KM kadimpleng wangun hiji kesenian atau napi paguyuban dina widak Karindik cenah teh. Jantan pamit ieu mah. Ya bela lakonan kumaha itu. Ya, keluar. Atas 4 tahun. Oh, ada cuma tos 4 tahun nya. Alhamdulillah tos lami geuning. Mau tes sekali gitu. Alhamdulillah cenanya. Jantan nya anu jantan inti nama sapertos dina lagu eta nu tadi inti namanya lumajang ya ka para nonoman khususna supadosnya mikareus kana budaya urang gitu nya. Inti nama kadinya nya resep cenanya. Pak dupi ieu teh aya namina teh kan ieu aya nu ngagendrung ku abdi diganggu aduh rawaseun aya ieu dupi namina teh naon kitu nya ieu teh. Oh iya. Mohon Kang Robi Kumaha, kumaha? ada di
iya genelan aya diperkenalkeun heula gitu. Ajana purung tadi cenah teh di sauran. Oh aya. Oh aya. Ada sunan teh Cemina teh mau lebat kana prem cenahnya. Mana Cemina? Alhamdulillah ya. Camang Cemina? Camang. Alhamdulillah. Tapi teh mari teh canak di pangkat. Waduh. Atuh dakarnya Cek disabat gue cek termetenya. Mohon. Kadang di pengker cenah. Dupi Ari Jati Rahayu ngadagna. Mohon kumaha? Di Iraha sebetulnya. Mohon. Tah. Gue cek urang dugikeun dupi ngadegna Jati Rahayu teh. Ari ngadeg teh anu tos nikah dengan ngadeg istrina teh gitu. Budak teh kalian. Ceria mah kadinya wae lamun diajak ngobrol bener teh. Apa kulit teh kaluarkeun iraha ngadegna gitu. Maksud teh cek Robi teh gitu. Gitu. Tah alhamdulillah cek dupi ngadegna ieu Karining Celempung Jati Rahayu teh tos 4 taun. Mung alhamdulillah bentrok abdi di tengah-tengah jalan. Sareng bodor media teh. Tak geuning aya nama urang teh biasa ngayung ngumpul silaturahmi kitu. Alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillahnya biasa ngarariung ieu biasa guyub deui nya urang ajak deui urang teh Brobi urang teh anu tos urang katuna teh seni-seni seni budaya Sunda urang teh. Atuh ayeuna beberangan anu anyar. Urang teh kunaon atuh ku Karining Celempung plus gitar. Kita urang teh alhamdulillah. Nah, gitu laras. Alhamdulillah. Jadi iya Pak masuk seri. Seri wae masih Brobi. Upami teh kok ngaluarkeun ke seri pada ada. Cuma ki urang ngobrol. Aku mah kedatangan gitu. Bisa lah terusan. Nuhun tah di Cemina mah kieu Cek Robi 4 tahun urang teh atas ngadeg ieu teh. Mohon tah upami ieu lagu-lagu teh alhamdulillah anu teu acan kapintonkeun atanapi ku teu acan kacipta kuno sanes. Alhamdulillah ieu Jati teh hak cipta sendiri. Nyata kalarasan nu diwuhuk ku Sehu Jati nyata kalarasan nami nama Bapak Aep Saifullah. Gaduh panggilan Kumaha? anu tos luhung Sehu Jati Rahayu. Mending juga ya karayungan kan. Alay, ulang katurutan pamarasa. Biasa tapi mah kieu dalina atuh hoyong mangga, atuh hoyong entong gitu. Asa teh Asa tuh hayang teuing ceuk. tong teri bere, bere duit, da eueun hadinya urang teh mohon. Eta teh dupi jumlah lagu teh oh ieu teh ciptaan nyalira nya. Mohon. Aya sabaraha lagu Bapak? Jangan sadaya. Seueur oge alhamdulillahnya. Ieu teh karyanya, mohon hiji karya. Mohon cek hiji karya. Anu kedah ya didukung oge ku urangnya. Didukung atanapi dimumule ditampilkeun kitu ulah nampilkeun teh nu sejen deui gitu. Ada ditampilikeun. Sampai kita pilih atuh si kuring kita pilih ku salaki rambut teu balik teh. Itu mau penting-penting balik si kuring nu kita pilih. Alhamdulillah. Ari kaemutan, Pak. Ieu teh kaemutan biasa dikolaborasikeun sareng alat musik anu modern. Eta teh ngawitanana kumaha, Bapak? Uji coba gitu tadi namanya. Oh, gawin nama uji coba. Saya jadinya maksud kolaborasi pada dong dengan zaman gitu. Oh. Kamu sama kieu pun, Oh. ya kongti, Oh. tadi di. Oh. Nah, kita pengen modern lah gitu. Oh. Kamu sepuh kayu, pun anu mobil mau warna gitu nya. Ya update gitu nya, update ya. Up to date. Upami cek bahasa Jerman mah budak murah resepeun. Kalau pundai gitu, pasar nama, nah gitu, tapi pasar nama gitu. Saya cek dong di cek Robi,
Cek Doni mah pun ramah. Cek Robi mah bapakna. Jadi dosen asa Robi kemarin mah lamun cuma kacaretok berarti berkacang teuing. Mun teraskeun cek sareng Paseo Jati kaskeun. Upami aya lepat sok atuh teraskeun gitu. Ini para otot atau biasa-biasa ya kurang kan. Ini para otot. Coba heula lamun para otot cok inget ka salaki. Bangsa polotot wae. Lamun balik wayah kita motor. Oh ini hayang Memaksa. Maksa. Pangalit kan Teh Robi. Alhamdulillah senang. Oh, mohon jantan palawargi sadaya. Ieu salah di kolaborasikeun teh hiji bentuk supados update seras kanggo lebih mudah oke lumajang ka nonoman sebenarnya mohon. Kadang kan aya sapaling anu nonoman oke anu kirang dikaresep gitunya jantan sanes kumahnya lebihnya kadang sok ayat tuh ada teh dibilang ya, tinggal zaman atau pitos Kuno lah. kuno Ya. gitunya mohon. Padahal mah kita hiji kebodohan. Seorang aja pribadi gitu seorang aja Cek mana nih. paling bisa kayaknya ya. Paling pinter ya malah dewan ke bekas alaki mah. lain mun teh keur wah Mohon dikaresep. Balane mah. Urang ngajak ngobrol kan capek sana. alhamdulillah. Mohon. Sareng Cep Robi. Pak teras ieu Pak kanggo harapan tadi kacang waler ieu alat musik naon wae tentunya supados terang abdi saterang abdi mah da celepung ieu celepung unggul sing horeg aya nu apeung mingeun. Aya rente ieu. Oh. Rente. Ieu kopi, terus itu tadi ding alir. Oh, mohon alat utama ieu. Oh iya. Aya lagu naon ge ieu tidak dan dia sungannya kaca. Oh, gitu ya. Ieu abdi mah kadang sok mikir ceuk abdi sok mikirnya Mohon. ku hebat-hebatna kolot baheula. Ieu nyieun sagede kieu tapi bisa disada. Mohon teh pertanyaan urang-urang sadaya. Nah, kunaon atuh urang teh diantep eta karining teh. Tah, itu bener. Ayo disuruh geus disada salah diantepkeun. Kalau diantepkeun geuning lamun ku urang diajak mah geuningan jadi seni budaya Sunda Nah. Jadi setunya. usaha tuh aja. Nu salah. Tah, sekarang tahun yang ngalamun wae. Tong ngalamun ya. Nek cinta teh kalau resana teh ana teh meureun nunjuk. Oh. Terus nih lagu yang lo udah ini sawarana pada makin wae. Film cinta kalau Cek, di Sukabirus masih reduda. alhamdulillah sih ada rekremen sakit. Kang Robi tadi rekremen. Alhamdulillah sebenarnya kurang teras wae harapan kanggo reng-rengan sadaya di Bapak gitunya kumaha teh gitu pangharapan kanggo papayuna kanggo reng-rengan sadaya gitu menika. Kahoyong macam-macam keras. Amin. Aya kompakan. Sorangan atau kesin kolot baru ngomong teh. Lain Sorangan. cuk menisok gitu meni ciga nu tiburuan teh nih kumaha nih. Sanes Kang Robi ieu teh matak amak-amakan teh tadi ku carogena teh teu dipasihan resiko. Mata urang bari ka urang kadang-kadang. Patesan dari Terus gitu. itu Perasaan aing besok merah sih sepenuhna. tuh kan. Nah, aja pakai yang gitu kalau dari sakit teh. Nah, berarti itu enggak bohong, Kang Robi saya enggak bohong. Hei, dah kumaha atuh. Itu orang lagi urang teh mohon. Mohon. Alhamdulillah. Kali dia Bukti harapan mana di Bapak penginten si Majeng Teras gitunya mohon si Majeng Teras si Sarehat oge semua kompak waktu kompak tapi dekat tinggal Pak Timo Pak kompak atau skinning Pak dina gelenjona alhamdulillah atau serauseuh Pak abdi namanya udinga aya karidik dikolaborasikan seperti kita jadi jangan hiji catatan ke Bapak di sana ya jangan seperti tadi numpuk ini carioskeun dikolaborasikan teh sanes bade ngaruksa sanes bade ngaruksa tapi
hiji cara mun cek urang mah strategi marketing lah meureunna nya. Oh, gitu. Nah, supados lumajang kumaha carana budak nonoman anu lebih dominan resep ka budaya Kesenian budaya. kesenian batur itu kesenian modern biasa oke mika resep karena budaya urang anu uhun. Jadi kieu kan Rodi lamun dinu ceuk bahasa saya nama gebrakan baru. Nah, gebrakan baru. Gebrakan baru. Nah, itu Anu biasa ngajak gitu secara tidak langsung ke pemuda-pemuda gitu kan ayo nama kan pemuda-pemuda jarang lah disebut Ya. jarang ya kan Rodi ya sapamaraha gitu ya. gitu kan anu kamu mulai Oh. alat musik seni tradisional Dari sini, juga. nah itu. Alhamdulillah, sebenarnya mohon. Terus ya Pak dupi harapan Bapak khususnya kanggo ka para nonoman sapertos kumahanya terus tambihan oge panginten kanggo pati nyada urang ge ari guyub di handap mah ari teu bari disokong ku pemerintah oge dan teu ieu nya panginten harapanana aya pesan-pesan amanat kanggo nonoman sinarengga sadayana pungna teu sadayana panginten kumaha harapan kagono noman Mohon. nah kemudian guys lah karena bayar sama orang gitu atau diberikan minta gitu di kurang oh lagi barisan mereka cinta punya kurang nah gitu dah selain para leluhur yang terbatas awe gitu lah Mohon. dukung terus Dukung. terus anjirnya mohon sudah anjir parayangan bener gitu amin alhamdulillah dah nya memangnya ieu teh hiji aset urang bangsa anu maju teh bangsa anu kubusti karena budaya sejarah nah gitu ieu ngadak-ngadak kieu ya ngadak-ngadak klek biasa mah belat jam sakieu teh Oh, ceuk gara-gara juga cumina. Alhamdulillah, rumpina aya ece. Ece anu mah dia. Ece anu buka sabaran. Mudah-mudahan aya pangarsa, panghibur sadayana urang maju kasanian Sunda. Perungang gitu, perungang. alhamdulillah Cek, alhamdulillah cenanya orang tiasa kempel hariung mohon mumpulung sinareng rengrengan di Jati Rahayu Bonors Media alhamdulillah cenah atau tila oge ngaturkeun main ribu nuhun di rengrengan Bonors Media ulang kapok sing sering cenanya kali-kali aya ngawakong anu salajengna sinareng Bonors Media cenanya oh mohon tila oge khusus kanggo kapalawan sadaya manawi pilih ayah pemunut atau napi jogna atau napi keprayogianana dina hiburan di alat musik di kesenian Jati Rahayu Bonors Media atau telapoke khusus maka tiasa wae dikonfirmasi ka nomor telepon anu aya di bawah ieu atau teleponnya khusus kanggo kapalawan di sadaya anu nonton dina ieu acara tong hilang di like, komen, sinar, subscribe di channelna Robi Entertainment sinar Bonors Media. Tak itu panginten anu kapiatur khusus kanggo kapalawan di sadaya cenanya singguri neraskeun di Bapak anu nebe cenanya pangharapan kanggo sadayana ayo urang sasarangan sikuring senareng reng-rengan lumajang kanggo kapalawan di sadaya ayo urang sosok-sosok bebarengan ngawangun Sunda seni Sunda kebudayaan urang anu nanjir deui cenah da saur Bapak ge cenah upami seni tos nanjir mah insyaallah urang ge ngiring ieu nya majang alhamdulillah. Tadi itu panginten anu tiasa kapihatur panghaputan dina sabudaya kalalempatan di abdi sinareng Ucu Cumina. Mohon Sep. nyarios atuh Ucu mun ciga anu kudu Mete, ngadangkeun heula. nah Etos tamat, majan ka dieu, majan ka ece. Tah, gitu. Ibu ece. Itu mohon diselesaikan itu satos nu selesai. alhamdulillah ngaturkeun nuhun oge khusus kanggo kapalawargi Bonors Media parantos tumpi dari petempatan cenanya mohon Kan Robi ada Kumaha? anu hiji deui nu kamu nyaieun
Oh sok kumaha untung can ditutup nya ceu Sok simpenan. mun ditutup berarti cari tanah. Kira Kang Robi. Apa saya semua acil bikin deh. Kang Robi alhamdulillah kan ngarasanana tinu pendayangan ieu teh aya sih sadayana teh ti anggota BBC robot. Gitu. Sareng di Sinena di PPKB Banten. Oh alhamdulillah. Ayo oke direng-rengan di BBC robot cenah oke. Alhamdulillahnya. Ya ampun. Salian ya organisasi masyarakat kan sosial kontrol. Saya biasa kontrol terus biasa ngiring nyebarkeun orge lumajangnya ke masyarakat. Alhamdulillah cenahnya mohon. Ece mana we aya sampetan. Pada ngaturkeun teh sakali deui abdi teh ulah hilap ka ormas BBC robot khususna atuh umumna kanggo sadaya BBC anu di seluruh Indonesia atanapi di sabeureuh Bandung Jawa Barat atuh oge teh hilap ka reng-rengan ormas BPKB Banten mohon sami nyuhunkeun pangrojongna tur dukunganana gitu dasanaos ieu aya alhamdulillah menjatan vokalan yang nur alhamdulillah ngahiji ngajati diri sarang Jati Rahayu mohon kitu panginten Robi Mohon. Ieu hiji deui ieu teh acan kasepatan. Kumaha. Oge teh hilaf ka organisasi AMS Angkatan Muda Siliwangi anu aya di Kabupaten Bandung khususna umumna anu aya di Jawa Barat. Entong hilaf urang bika deudeuh bika nyaah bika asih Sri Asuh di Naranaga Kesenian Sunda. Alhamdulillah. Urang tong hilap bangga ditonton wae di channelna Bonors Media. Tapi sareng Sri Endra Buana. Aya eta mah. Sanes Robi Entertainment. Channel Robi Entertainment. Pokona mah kanggo kasadayana Angkatan Muda Siliwangi Bra Cipanjang Natan lalakun asmara picarita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah cenana bete paratos ngobrol-ngobrol panjang imang ngawakongnya tapi aya canakeunnya pikeun abdi oge khususna abdi pribadi Pak nya sanglide cisim kuring sinar reng-rengan lumaja kayu ka pahlawan disadaya anu uningan dina ieu video urang sasarengan rojong budaya urang cenanya babarengan urang dukung deui budaya urang teras teh lamun oge khusus kanggo pemerintah pusat atau napi pemerintah setempatna cenanya mohon ayo urang sasarengan cenah nyuhunkeun dukunganana ulah dugikeun ka aya paripaos dikungkung teu didukung dicangcang teu diparaban cenanya mohon kitu mun sakitu anu kapihatur disimpuri Kakang Robi di Robi Entertainment sinareng di Bonors Media sebenarnya pangapunten dina samudaya kalempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permio.
Asal wita siksa nalangsa tema anjir kagoda diriku tega siksa nangsa mun tema anjir